Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, aya 5 hal anu perlu kurang dihareharekeun dina hirup urang tah. Ku saya bari dijelaskeun satu persatu. Sebelum eta saya mau ieu heula non salam heula ka sadayana dulur badaya kumaha daranang sarehat sadarnya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiatnya. Tah urang naon wae poin-poin teh lur nya ku saya urang ngejabarkeun anu hijinya. Nomor hiji cenah lur urang teh kudu ngahareharekeun orang anu ngomongkeun tah kan ngaranna kahirupannya urang teh babade nu ngomongkeun nu alus nu goreng urang nek alus melakukan kealusan nya anger diomongkeun ka gorengan komo deui tah ya teh urang lamun misalkan terlalu banyak menanggapi hal-hal gitu teh lu capek jadi geus mending keneh hare-hare we maksudnya batur ngomong naon ya geus lah urang mah jalan terus we gaspol we terusnya mun urang mikir memang urang bener nya geus jalanan we terus kan ngaranna ge jelema nya kadang aya nu ngomongkeun aya nu nyengserikeun kadang aya anu merendahkeun ka urang teh dan sebagainya kadang-kadang membuat urang down gitu terus mung jadi teu semangat ka urang teh tah kadang eta efek gorengan teh luar kadang-kadang mun urang terlalu banyak ngadengkeun omongan batur urang jadi teu semangat gitu tah eta entongnya yang semangat teh terus da misalkan urang dengan keyakinan ieu pasti berhasil ieu pasti kumaha gitunya kan urang boga tujuan boga goal hirupnya boga tujuan hirupnya geus fokusnya ka dinya tong fokus ka omongan batur gitu tah kitu nyelurnya tanah eta nomor hiji. Nomor 2 na cenah mah urang teh kudu ngahare-harekeun rasa kasieun urang jadi urang teh loba kasieun sabarana hirup teh da ngalakukeun ieu sieun disengserikeun batur ngalakukeun itu sieun direndahkeun batur sieun di loba pokoknya loba kasieun sieun itu sieun ieu tah kadang-kadang eta nu jadi ngahambat urang maju teh da sebenarnya mah pada faktana mah urang teh bisa sebenarnya mah ngan urang mung nyoba gitu karena ku sieun teh sieun gagal sieun naon situn ieu sieun tah berenang lamun kitu mah nya geus lah maksudnya tong loba kasieun gitu geus gawean we heula masalah berhasil henteu mah nya urang serahkeun kana kawasa kitu nya tah kitu nyalurnya tong loba kasieun cobaan heula dina urang urang dina berhasilna alhamdulillah dina teu berhasilna urang boga pelajaran bisa didapat dina kegagalan eta gitu boga pengalaman lah inti namanya dan pengalaman itu kan berharga luar jang orang kaharupna supaya orang tidak melakukan kesalahan yang sama orang gitu nyelurnya dan nomor 3 orang kudu ngahare-harekeun fake friend bahasa itu jadi teman-teman anu naonnya nu palsu gitu tah orang kan kadang-kadang lamun orang keur loba duit keur beunghar mah lobanya babaturan teh loba dulur teh kadang-kadang anu teu oge ngaku dulur kan ngadadak gitu tah tapi lamun urang keur susah dina masa-masa down lah gitunya masa-masa dihanap kan kadang-kadang orang teh ngeradak areueuh jelema teh nya babaturan teh aya oleh nyesah hiji dua mata urang dinya bisa katilai mana babaturan anu asli bener-bener babaturan mana babaturan anu palsu gitu kan cuman hayang ngawuh jeung urang teh nya dina keur senangna hungkul aya keur susahna mah aremung mun dia mung mantuan mung ngasupport gitu tah berenang eta poin katiluna. Poin kaopatna lu cenah urang teh kada ngahararekeun kanu kesalahan di masa lalu tak ieu aduh memang kadang-kadang teh ngahambatnya maksud teh karena kejadian di masa lalu urang teh kadang-kadang kumaha gitunya tamun bisa mah eta teh geus misalna anu geus berlalu mah geus we lah gitu tong terlalu dipikiran teuing kadang-kadang kan urang teh terlalu stuck teuing gitunya terlalu stuck di masa lalu jadi urang teu bisa maju nya istilahna mah kieu nya orang keur make motor make mobil kan ningali kaca spion teh sakali-kali we urangnya eta ge lah ameh urang maju ka hareupeuna lancar coba lamun misalkan naik motor naik mobil keur nyetiran hayo ningali spion ningali ka tukang terus kumaha jadi lur kan urang nabraknya cilaka tah urang gitu memang perlu ningali ka tukang teh nya tapi kan teu terus-terusan sakali-kali we misalkan keur naik motor misalkan urang kan ningali ka tukang teh sakali-kali we eta ge lamun misalkan urang nyiap dek ngebut ka hareup teh urang teh yang nyaho nya ningali ka tukang sekali dua kali cukup sakitu coba mun ningali ka tukang terus kan bahaya tah eta urangnya salah hiji contohna jadi memang masa lalu teh perlu tapi entong terus-terusan non stuck di masa lalu kayak mau maju-maju gitu nya geus we misalkan urang boga dendam boga naon di masa lalu geus lepaskeun weh eta teh kadang-kadang sok ngahambat ngaburatkeun urang maju gitu tah misalkan aya dosa urang teh naon aya dendam aya naon geus lepaskeun gitunya nu geus mah geus wae mah fokus di ayeuna urang kaharupna supaya urang aya kemajuan jeung aya perubahan gitu tah kitu jalurnya
tanu di mana kurang teh kudu ngahare-harekeun ekspektasi orang-orang terhadapmu tak ieu nu capek teh Lur. Kadang-kadang urang mah mun boga impian boga goal dalam hidup teh urang make penilaian batur gitu. Tamun misal urang ngalakukeun ieu aduh kumahanya pandangan batur ka urang kumahanya halus teu nya kumahanya lamun misalkan ieu batur heug teresep atau kumaha tak eta teh Lur aduh memang dah sifat jelema memang eta teh lumrah gitu. Tapi kadang-kadang eta kumahanya jadi pusing ka urang teh Lur. Jadi urang teh teu fokus ka tujuan urang, jadi cuman fokus ka ekspektasi urang jelema ka urang gitu. Misalkan urang teh ngalakukeun anu da urang teh geus mateng nya ngarancanakeun geus kieu. Terus misalkan urang teh mikir aduh kumahanya ieu teh engke cek pandangan batur kumahanya omongan batur kayak kumahanya tah kadang-kadang eta Lur anu ngaruksak fokus orang teh. Jadinya geus lah misalkan nya siga tadi poin ka hiji gitu geus tong di hari-hari ke nih omongan batur orang fokus karena tujuan orang misal orang dina hidup boga tujuan dina sabulan ieu kudu orang tujuan kudu bisa kieu geus fokus ka dinya we tong mikiran ke batur ngomong kumaha pandangan batur kumaha eta kadang-kadang ngahambat gitu kalau tujuan orang teh kitu nyelunya eta 5 poin hal-hal anu kurang nya diusahakeun di hari-hari orang dina 5 poin ieu mah gitunya meh urang aya dina kemajuan dina hirup gitunya meh urang bisa move on lah bahasa gaulna mah dina hirup henteu stuck di masa lalu. Kitu nyelunya hatur nuhun tos ditonton videona. Mudah-mudahan aya manfaat sareng kaberkahanana. Sing sehat dulur-dulur baraya di rumahnya, keluarga baraya, kolot, mitoha dan sebagainya. Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tos tonton videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.